Sak. Sok gimana? Gimana? Aing teh barang ieu aing. Nah, ieu aing. Itu teh keur naon jelema teh taekan siga Mang Dadang itu teh. Mang Dadang. Woi, tong gagabah ayeuna teh poe kaliwan bisa cilaka. Kumaha aing kese geurakeun aing kuat aing mah. Ah, heueuh jelema di papatahan kalah ngaledek kitu. Aduh! Nya, kumaha mah karut, aing kumaha tadi? Aduh. Mana anu kuat-kuatan ieu kalah nampuyang ieu. Kalah kaki itu lain tulungan aing. Cenah kuat tadi ngobrol. Aing waktu mah berubah-ubah Ken. Anu mah kudu kuat. Ayo mangkat. Aduh iya, aduh. Gua mah sepan wae dah. Mana anu nyerina? Aduh, iya aduh. Kakak dingin dulu. Aduh. Ampura teu apa, urang teu apa lain. Aing teu kuat kumaha tuh ieu. Geus teh ayeuna mah. Uang kasih uang. Si uang geus pinter mulut ayeuna mah da. Mau bener dicilaka aing mung lah aing. Bener ayeuna mah si uang geus profesional. Geus pinter ayeuna mah ngurutna ge. Si uang mah jeung ngagedean memes ge bisa. Hah? Itu? Astagfirullahaladzim. Kunaon eta si kadut eta? Iya lah, boh, teng potong di kumalungeuna ieu teh. Sok. Duk. Sak. Aduh. Aing buku nyeriak kadubutkeun kieu. Di podaran aing teh. Aduh. Hampura poho itu kahaja. Aduh. Mana nu nyerina? Aduh. Iya. Sok, titik. Heula, kota di mana kenca ieu teh nyeri teh. Jangan bisa berubah-ubah. Emang jadi nu ieu. Aduh. Ieu jelema. Pirah kok ieu beunang sarapna mah. Kopi lu pada mana-mana? Agak kahina aing teu kuat. Sok gimana? Gimana? Aduh. Wah, kumaha ieu? Aduh, aing bawa salah notok ye euy. Wah. Aing keur deui mah kuat. Ngan ieu wae. Wah. Sehat awak teh mah. Ngan ieu aing langsung wae lu. Kita sorangan. Jangan dengan si Adut. Kayak mana? Geus. Ngan itu teh namesna nangtung wae. Keun wae. Keun 5 jam mah antep cenah cangkeuleun. Atuh lah, kitu mah kebae antep lah.